Ketika semangat mak-mak membara, tapi kesabaran setipis tisu. Kulantaran poe ayeuna mah si Buni teh usik na kaberangan. Maksud teh lila teuing ngome HP na. Jadi we beteung teh kaburu lapar. Matak urang gep we heula kana sangu. Tuluy we urang mulasara deungeunana. Nu kieu we nu babari ngarah tere dihuapkeun. Geus heula atuh Bunit pinuh entepkeun we ngarah sakali asa. Ning ieu kot bari pageuh nyarekel rek dibalikeun teh. Ning tah geuningan bareunang we kabeh arasak. Atuh geus arasak mah borolokeun we kabeh kana baskom. Tah tuluy baturna urang ngagoreng engkol. Sabab asa geus lila si Bunit teh teu nyieun nu kieu. Tah geus asak mah atuh borolokeun we kana nyiru. Tuluy we ngahaneutkeun sambal nu kamari. Tah cukuplah sakieu ge keur ubar salah terima. Tapi kela-kela sameme ngahuapkeun sangu. Urang sesebret heula meja nu rarewok. Ngarah dahar beres pagawean ge geus beres. Tah ieu urang maranian heula. Tring. Tuh geus bararesih we lalui. Lanjut urang supa sapu heula kebun. Ngarah gararenah ti tincakan. Geus beres masa sapuna tuluy we gulantungkeun. Alhamdulillah dapur geus beres. Hayu we ayeuna mah urang ngahuapkeun sangu. Bari gek diuk ning tah dina kicimpring. Ari keur nikmat ngahuapkeun sangu. Ari pek teh tarojol deui aya rezeki nyampeurkeun. Alhamdulillah. Singkat cerita daharna geus beres. Langsung we ning tah disampakeun istri kaeun. Hayu we langsung urang eksekusi. Kieu da besti lamun keur sumanget mah satset digawe oge. Aya datang tugas langsung dipigawe. Singkat cerita acuk juragana tos beres. Langsung we urang gantungkeun dina panto. Lanjut deui urang ngagesruk lancingana. Gampang-gampang susah nyetrika nu kieu mah besti. Babari tapi kudu apik pisan. Ulah aya dua jalan. Bari tungtungna teh kudu seukeut. Seukeut ngajiripit. Atuh geus beres mah urang goledageun we di dieu ieu. Lanjut ayeuna mah urang kekepruk. Meungpeung batre semangatna pul keneh. Urang gusat gesut segala diberesan, segala diberesihan. Sameme semangatna sepanang. Dari geus kaburu datang juri horea mah geuningan. Sok seungah migawe nanaon oge. Tong boroning kudu migawe pagawean. Dan nyingkabkeun panon ge embung. Hayang peureum we pagaweanna teh nganyambulu panon. Matak ieu teh keur minangka sumanget si Buni teh. Biasana lamun pulang dahar teh sok ngajongkeng. Tapi daki tu geuningan besti ngaranna semangat mah. Naik turun si galeho. Tapi masih untung bisa keneh naik turun. Anu bahaya mah lamun semangatna geus ngamai. Lamun dina leho mah geus meuntas kana biwir. Teu bisa diingsrek-ingsrekeun deui. Tah ulah nepikeun ka kitu mah nya besti. Singkat cerita sasapuna geus beres. Hayu we urang langsung narekel ka Kanang Japati. Barikot gogojo beraning ieu si Bunit mah. Lain kunaon besti buru-buru teh. Sok sieun kaburu beak baterena. Pagawean can beres. Ning tu nyampak teh besti kot rantuy alaeun. Alah kot lieur kieu nempona ge. Hayu we urang langsung dudutan. Kabayang we ku bakal ngahunyudna ieu gunung istri kaeun. Geus jangarti ayeuna keneh. Ning ieu kot teu kaceri panincakan ge. Tah ayeuna mah kari ngadudutan baju juragan. Alhamdulillah besti ararasa poe ayeuna mah kabeh. Tuh ari cuaca kot mentereng kieu. Lain ukur bubututan anu garing ngerenceng teh. Tapi garing ka dompet-dompet ieu mah. Tah anu garing teh mana urang banyur ku cai ngarah subur. Atuh geus pinuh mah caina urang karalepkeun we ieu nu gararing teh. Heueuh baju nu kalotor ieu mah besti. Lain dompet anu garing di manian. Da anger dompet hayang subur mah kudu dieusian duit. Matak hayu singgara tol usaha. Tah waktuna urang ampihkeun baju nu ararasak teh. Kulantaran hayang kabawa sakali. Tapi leungeun ukur 2 teu cukup. Ning tuh kalakot pik pluk maruragan. Cing atuh Bunit 2 kalikeun padahal mah. Eta bawaan heula nu murag kotor. Tuh rek dibawa